Bang, saya udah ngedot menggunakan susu sapi tapi tetap aja mati. Halo guys, nah jadi hari ini tuh adalah hari ke-15 saya ngedot si Bella menggunakan susu sapi murni. Nah selain saya mau ngedot, saya juga mau jawab komentar di video saya sebelumnya ya. Jadi ada yang berkomentar, Bang saya udah ngedot sedang menggunakan susu sapi tapi tetap aja mati. Nah jadi sebenarnya mah kieu nya guys, soal urang geus ngedot enak ku susu sapi hirup jeung paena domba eta mah meureun balik deui karena urusan takdir, terus urusan rezeki ti luhur meureunnya. Nah urang mah ngan kursa bisa berusaha semaksimal mungkin meh supaya kumaha carana si domba eta teh sehat gitu. Misal we contoh lah kieu urang keur ngopinya gitu, can acan diinumnya geus bae gitu. Berarti eta emang lain rezeki keur urang gitu, berarti rezekina rezeki sireum meureun atuh lah gitu. Tah jadi urang teh ulah nyalahkeun ka diri sorangan geus berusaha kumaha gitu, tapi hasilna teu sesuai. Anu penting mah urang teh geus ikhtiar gitu, geus aya niat alus. Nah terus urang oge bisa metik pelajaran tina misalkan domba eta paeh gitu naon ku sabab naon, tah urangnya bisa menang ilmu tidinya teh sebenarnya mah. Kemudian nu kos arurang anu masih pemula di dunia peternakan gitunya, nya urang teh bisa menang ilmu tina domba nu gering lah, ti batur tatanya atau ti mana we tina sosmed. Doh ieu hampura bahasana jadi bahasa Sunda kieu. Urang mah soalnya jujur we nya ngomong bahasa Indonesia teh bisa, cuman kagok gitu tah. Jadi kayak kesana teh urang teh kakung mun ngomong teh. Hampura we nya ieu mah. Tah inti nama orang teh tetap semangat we lah pokoknya mah di dunia peternakan atau di bidang naon wae nya, sing semangat. Atur nuhun kanu tos ngadukung abi di hari pertama sampaikan ke ayeuna, atur nuhun pisan nya.